Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu biar dapat kegiatan wisesa. Dina wengi ayeuna cinggur di rama urang bahari. Nyata salaku ketua atau pimpinan di padepokan seni debus Sibuncir Makalangan nembe tiasa ngonten deui 100 ngaliwatan sababaraha wagelan kuring teh kaleresan di sakola oge nuju aya kasibukan lain samodel persiapan nyambut tamu di Malaysia. Kaleresan cengkuring salah sahiji anggota eskul Pekarisma atau Karawitan di SMA 15 Bandung. Dan dina dinten-dinten oge pasti aya wae latihan jeung kesempat konten. Dina ayana oge waktu konten pasti aya sabaraha wagelan anu bentrok. Terus terkendala terakhir pindahan kantor sekaligus studio dah. Tapi mengiring ke bapak. Ngiring ke bapak. Jadi upami kantor bapak pindah, ya studio oge pindah. Dina wangi ayeuna simkuring di Hamburara Bahari bade ngedongeng tentang Cikabayan Ngalanangka. Jadi Cikabayan Ngalanangka ieu teh nyaritakeun hiji tokoh di Tataran Sunda nyata notos teu familiar deui di kalangan masyarakat Sunda Jawa Barat khususnya. Tos teu aneh deui jeung ngaranna oge Cikabayan. Pasti tokohna Cikabayan meureun sarua jeung si Cepot. Bahkan aya mikir nah sih pelaku dongeng-dongeng Sunda sapertos Kang Yater puntennya Kang Yater teh pun guru Yayat Ruhyat sareng Kang Doradori sareng Kang Alwi Sunda Aiki sareng Waraja Kusuma ngabahasna carita-carita ti punakawan atau tokoh-tokoh rakyat biasa tinu tanah Sunda. Anu lolobana tokoh-tokoh nu dibahas nyaeta salah sahijina ngagaduhan ciri khas nyalira samodelan Cepot anu segi tingkah laku lampahna bodor nyaeta hiji rada pendennya sanes polos, terus kaduana lantang atau rada sombong, patilna oge ceroboh Cepot sareng dikasebeleun atau jalmi anu teu biasa diandalkeun eta tokoh Cepot. Sami sareng Kabayan aya bentena hiji Kabayan nyaeta salah sahiji jalmi anu tokoh punakawan oge seleres nama anu ngagaduhan karakter pemalas lah dina ieu ge boga sifat ngabatikeun ceroboh sami juga Cepot lugu sareng pikasebeleun. Eta tokoh-tokoh anu ku abdi bade dibahas rata-rata punakawan nyata tokoh-tokoh anu ngandung unsur-unsur konyol atau lawak karena rata-rata tokoh-tokoh punakawan atau tokoh-tokoh banyol eta ngandung pembelajaran ageng, ngandung harti ageng, tapi dengan ciri khasnya yang kocak atau ciri khasna anu banyol ngajadikeun makna nu ageng eta janten babari dicerna ku urang-urang sadaya. Dina contohna si Kabayan Ngalanangka dina hiji mangsa si Kabayan keur leleson bari jeung ngalamun ngaraut suling hareupeun rorompokanana atau teras. Saliwat oge mikiran roai tutut sareng lauk anu dialah kamari bari nyarutan suling bari mikiran roai we anak kadaharan keur ngeunah-ngeunah ngareut suling keur mikiran roaina tutut naon datang nyetohana Kabayan pangalakeun nangka pilihan anu karolot buahna parentah nyetohana si Kabayan jung we si Kabayan mangkat ke kebon saatos dugi ke kebon si Kabayan ngalian tangkal nangka anu buahna ageng singareng kolot ajeuna milarian buah nu kolot nutupati lami Kabayan ninggal hiji nangka anu kolot tur ageng teras we diala kusabab eta nangka teh ageng Kabayan teu kuatir ngangkatna tertegna jero hate si Kabayan imah teu kaduga ngangkatna ge terteg dina hatena kumaha carana ieu nyanak ka imah euy hese jeung berat di dieu mah kusabab kebon teh pati jauh jeung walungan si Kabayan teh kaluarkeun ide aing hafal kaleresan eta walungan ngarahna ka kampung eta sinangka gede turu berat palangkeun dipalidkeun ka kana walungan eta bari malidkeun nangka bari si Kabayan ngomong cung balik ti heula dia apalkan jalan balik piraku geus kolot gede da apa jalan balik parentah si Kabayan eta nangka barang dugi ka imah si Kabayan ditaros ku mitohana Kabayan dia beunang teu eta
si nangka kolot teh cek tembal cek kabayan menang kamina ageng deh sawarna teh mana nangkana bening anda datang lengoh tumaros mitohana bari jeung bingung di kabayan ngajawab har ngaca acan nepi gitu pada abis balik di payun neme tembal kabayan apa teh orang Banten mengada teh kan har isi lain teh boga pikiran ulah sok bodoran teu aya caritana nangka bisa balik sorangan teh kunci si kabayan mah anu belagu menyalain kami nangkana atau geus puguh geus kolot geus gede nanyet apa jalan balik tadinya si kabayan mikir nih pahana mikir ya aing jeung nyetakan goblok cenah bari jeung bingung si kabayan eta nangka mana cenah dipalikeun ka balungan teh pas katenepi-nepi balik cenah suling bari mikiran nangka nu mikiran tutut teh ini jadi kana nangka eta salah sahiji carita anu kuring dicaritakeun pengajaranana nyaeta urang kedah langkung ulah sembarangan abong aya jalan gampang urang nyandak karena jalan eta jadi simpel nama urang ulah sembarangan dina kepercayaan urang ulah sembarangan percaya ka batur nitipkeun barang berharga ataupun nitipkeun persatuan atau naon sajabana anu bersifat pribadi kusabab pangedulan urang sorangan urang jadi lalai urang ge kedah nyandak jalan hese ulah ayeuna mentang-mentang aya jalan babari nangka nepikeun ka dipalidkeun urang dititah batur di buruhan gede pedah buruhnang gede urang ningali nepikeun ka muruhkeun ka batur deui leutik eta nu salah bawa teuing barangna tepi bawa teuing barangna leungit kan sekiranya orang ningal wah itu jalan cepatna ulah sapedah ningal jalanna mudah atau babarinya orang jantan tergiur menggunakan jalan eta teh momok lah ningal anu sagala-gala nu mudah teh kajantenanana moal di awal tapi jika kabayan ngalanangka ieu kajantenanana pasti di akhir terus mah dicarekan mitoha tambah emang faktana pangadulan gitu aya oge carita samodelan jalmi anu keengan atau sieunan tina hiji mangsa aya dua jalmi kusabab eta jalmi teh sieunan atau keengan manehna tengah peuting tabuh salapan ngalangkung makam kan langsung di lembur mati aya penerangan ngalangkungan makam teh parwek di kedua aya jalmi kulon aya jalmi tarabas teh papanggih di tengah-tengah makam parwek jeung sieunan teh silih tanya werek rek henteu paduli silih sangka gitu kan nu hiji ngalewat yuankeun hiji ka kedua kan kamana din ya kapulon ya kamana cuk hanapeun ka kedua aing geus jauh geus aya lampu silih tembal aing mah lain ujung paduli aing lain ucup cenah terus sahan lupa tanya tadi kusabab urang naonnya jadi mikiran anu sesah atau nu lain-lainna jantan kabawakeun akibatna ageun gitu padahal upami urang carana mikir kitu mah urang teh bakal biasa kaselametkeun samodelan si kabayan teu naon ngangkat nangka berat-berat gede-gede oge da meureun upami dijantenkeun olahan nangka kitu teh da manehna oge nganuang meureun mam bating reki kumaha diolah bating maneh manuang kan berat-berat tapi jantan genah itu kamanehna ulah ayeuna abong berat jadi dipalikeun we ka walungan aya oge pelajaran anu biasa dicanak nama dongeng atau carita kabayan ngalanangka teh tentang pentingna usaha urang atau upaya urang jeung urang ulah jadi jalmi anu pangedulan keur modal naon anu jadi perintah batur atau diri sorangan saberatna sagedena tapi upami niat urang tos pangedulan masa sah janten intina mah urang biasa nyandak makna nu agung di tokoh punakawan anu tingkah atau kalakuanana punten disebutnya mungkin cekap sakitu dongeng di kami dirham Aurora Bahari punten bila aya kekurangan atau kalepatan menurut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
Kawin wastu rahayu.